34 bade ngadongeng Sunda nu judulna Entok Emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna. Hirup babarengan jeung entok. Manehna ngadeuheus ka Gusti Allah. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun daharna naon oge bisa. Isukna doana dikabulkeun ku Gusti Allah nu Maha Pengasih. Entok nu manehna boga ngaluarkeun endok emas. Saatos eta, unggal punten entokna ngaluarkeun hiji endok emas. Manehna teh jadi beunghar. Hiji poe, manehna ngarasa capek mun kudu unggal poe mawa endog kandang entok. Manehna sasadiaan bedog keur ngabeleh entok, ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehanana teu kudu capek. Ngan ari geus dibeleh entok teh teu kaciri emas-emasna acan. Malahan entok teh paeh. Manehna jadi miskin deui sabab teu bisa ngabebenah harta. Mun sakitu tiasa ku abdi dipihatur, hapunten bila aya kelopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.